Gusti, usep deui. Kang, ya, baheula lamanya onah teh asa mineng dibere kada ku akang. Tapi geus kawin mah asa can pernah. Buah-buah akang teh boga nu anyar. Aeh ari maneh onah dengekeun. Anu nguseup meunang lauk eta lauk diasupkeun kana koja. Tah, dieu panan deui henteu. Tuh. Matak oge ngajedog cicing, akang teh pusing ti isuk-isuk nepikeun ka bieu teu meunangan lauk. Anggur mah mere solusi, kudu make naon? Eupana ngara akang datang ka dieu mamawa lauk. Oh, akang hayang apal. Eupa naon meh meunang lauk loba? Nya. Make naon? Make naon? Make mantong. Cicing padahal mah di ditu. Yeuh. Akang. Akang teh ngadengekeun teu kamari waktu padamdim ngabagikeun masker ka imah-imah. Kumaha? Anjeunna teh pan ngomat-ngomat geuning. Ulah aya riungan. Lamun ngobrol urang teh kudu pajauh. Kudu sering oge urang teh ngumbaleungeun jeung sajabana. Intina mah urang teh kudu cicing di imah. Deur ieu mah kalah nguseup pangedulan tate. Aeh ari maneh onah. Anu nguseup mah lain jelema pangedulan deuleu. Anu nguseup mah jelema anu loba aktivitas. Nya ngeupanan, nya mecatkeun, nya nataran lauk, nya narik lauk. Eta teh cirining loba aktivitas. Jelema pangedulan mah ye, jelema anu ngadaun datang ka tempat panguseupan, tuluy diuk. Eta anu pangedulan mah. Bari nagen ye, urang teh kudu cicing wae di imah jaban teu boga gawe. Rek naon deui atuh? Hae. Loba pagawean mah. Sasapu, ngumah piring, ngurus budak. Yeuh ame akang teh ngarasakeun. Jadi pamajikan teh teu cicing, sarua capek. Kela ai masker akang ka mana? Ka mana masker nu kamari? Aya. Mana? Aya we. Teu bahaya sakang. Apan-apal akang teh ayeuna teh keur usung virus corona. Anu viralna teh sa-alam dunia. Keur ngeureunkeun sasalad panyebaran virus teh kan kudu make masker urang teh. Oh. Jadi akang kudu make masker? Ya heueuh atuh akang. Akang rek make masker tah. Deuleu kumaneh onah. Ieu masker teh made in uing sorangan. Moal aya di negara Amerika oge. Tah. Empok. Tuh. Nya geuning lain motor jeung mobil nu sabeulah teh. Ning akang ge sabeulah. Dasar anu burung.